Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tabarrada bil wahdaniyah wa ta'azzaza bi rububiyyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati dan Allah muliakan segenap jamaah yang pada saat ini hadir di haflah mubarakah ini, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya tafsil, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi pengurangan karena kemuliaan sadayana. Ieu teh judul nama muludan. Ari alasan mah hiji we. Tadi urang bahasa Sunda campur lah. Nu teu ngarti bahasa Sunda tanyakeun we ka gigireunana. Da kumaha parah batu da para bala-bala mah hese rek bahasa Indonesia teh loba atuh da jeung samaruknya. Nah, bet muludan. Kenapa harus muludan? Alasanna mah hiji we, sabab cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji eta. Dua, piwarangan Allah. Suka surat naon teh hilap deui. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu. Kulahirna junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyafrahu, gerabungah aranjeun, gerabungah ari bungah teh bahagia, ari bahagia teh senang, ari ngaran senang atuh. Itu nu halus nama sakala dipencit, boga sapi pencit, boga mondik, boga domba, boga emek, boga salaki. Banyak salaki dipencit sila ini masa kemana wae hirupna teh. Eta teh nembongkeun ku pedah bahagia. Sebab huwa khairum mimma yajma'un, ku bungahna karena lahir Kangjeng Nabi eta teh lebih bagus daripada sagala rupa nu dikumpulkeun ku urang. Muludan, dina muludan naon eusina? Hiji aya pembukaan, naon maca bismillah. Dua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ibadah lain eta. Ibadah, Bos. Tuluy dina muludan teh aya sholawat. Tuluy aya ngaji, tah kitu. Tuluy aya nu tadi teh naon dimimiti burdah. Burdah teh eusikna teh sejarah nyarioskeun keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuluy aya marhaba, eta keneh nyarioskeun biografina Kangjeng Rasul, arah kenal kitu. Geuning cenah pedah ku basa Arab hungkul teu make basa Sunda kitu. Jadi we katingalina teh jiga ritual, jiga jampe, padahal eusikna mah nerangkeun akhlak jeung kemuliaanana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Heuh cenah teh kaharti kita kusaha make teu ngaji begitu. Eta mah bagianana aya we ngaji ngalogat kitu. Jadi urang mah anti kana ngalogat teh. Itu da ngajina teh yang nu instan, embung make ustad di urang mah ngajina teh. Heuh, pan su pasantren lagi ka urang mah ayeuna pasantren lagi Al Googliyah, madrasahna Al Youtubiyah. Heeh. Mata kadituna teh manhajna teh manhaj al-piraliyah kadituna teh. Aitu viral mah karena dituturkeun di urang mah. Sedengkeun ngaran ibadah mah kudu make ilmu, ari ilmu ngaji eta kudu tuturut ulama, ai tuturut munik. Nah, riweuh di dia mah. Aya ngaji kudu tuturut muning, cenah atuh ari rek kumaha teh ibadah rek benerna. Ai ngaji mah kudu tuturut ulama, itu turut muning masuk ke mana wae. Hanya eta ararembung di urang mah ngaji teh, komo masantren mah ayeuna sok tingalikeun. Zaman ayeuna mana nu masantren da eueuh atuh. Nya, pasantren mana-mana kosong ayeuna. Ayeuna mah paling banter nu daek masantren teh surat, mun teu surat motor, surat mobil, surat tanah. Ka mana dipasantrenkeun cenah kitu. Tak alhamdulillah nu pinter teh surat mobil wae jeung surat motor.
Da alim atuh mah santren teh ieu pajarkeun mah cenah santri mah naon sok buduk cenah kitu. Sok nepikeun ka wajar cenah eta mah tereh ka aku santri cenah kitu. Pajarkeun teh nu di pasantren buduk kabeh padahal mah henteu eta mah jorok we. Matak loba ustad anu bunga si eta mah kamana we nyebut ustad buduk astagfirullahaladzim cik abang aya ustad buduk sok kamana we si eta mah. Tuluy mana deui geura padilah dina muludan ieu tingalikeun dina muludan teh aya zikir berjamaah aya ngadoa urang lamun dikir sosorangan da hoream atuh sok laras teu boro-boro sorangan ieu aya batur ge lalobana batur mah dikir teh ya ti handap ka luhur itu batur mah da sorangan mah tibalik atuh kalau hati luhur ka handap kitu tong seuri jadi kapanggih tukang hes teh. Sedengkeun ceuk hikam latat trukir zikro li adami hudurika ulah wani-wani ninggalkeun zikir kupeda urang can bisa husuk ulah manu hadir di dieu insyaallah barokah tah. Amin. Ningali da kieuan teh atuh lain murah atuh da make duit atuh. Oh Pak Haji tinggali bisa maksakeun Pak Haji Isal tingalikeun alhamdulillah maksakeun teuing ikhlas henteu nama. Dengan ciri-ciri berarti cinta ka Kangjeng. Mudah-mudahan we nu hadir di dieu lain Bang Isal hungkul mudah-mudahan nu hadir di dieu balik muludan sing loba dukungan di Gusti Allah kana duit wae eta. Dukungan di Gusti. Gampang duit mah mau diteangan tege itu diteangan mah nya hese we angan. Tah urang teh pangna kudu muludan penting kacida ya pangna kudu muludan penting kacida pidawuh Gusti kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Alasan selanjutnya tina muludan mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni tuturkeun akhlak kami saur Kangjeng Nabi teh eta aya dibahas dina Quran tuturkeun akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari akhlak Nabi dibuar tadi ke dina marhaba wa kana sadidal haya'i wat tawadu Nabi mah pemalu ya isinan Nabi mah kita jadi tara nah teu adiguna teu ditanya ke wawar pan di urang abdi terus di anu abdi teh anu Nabi mah henteu nu aya teh disebut-sebut we tara ngarasa hade Nabi mah pan hayyin layin Nabi mah qarib Nabi mah tuluy sahlin Nabi mah sifatna teh Nabi mah hayyin Nabi mah tenang hatena teh teu riweuh pan urang mah dina otak riweuh awak mah di masjid hate mah di pasar tah geus jauh jeung Nabi tau lolobana juga nya jasad mah ibadah hatena mah politik hayang jamaah tah kitu lolobana mah nya leres teu awak nama muludan apa hatena mah kana amplop atuh abdi mah sorry abdi mah geus teu beuki amplop mun eusina masih kene ulah salah ieu ulah salah entak ini mah dibawa pamajikan teh loba nu teu percaya minong abi lamun geus ceramah pasti jeung pamajikan teu percayaeun barokana ka imah randa atuh dangdan ganteng atuh biasana lamun ceramah teh sok mawa oleh-oleh sakalina ceramah teu mawa oleh-oleh da dibaeudan atuh teu percaya barokana ka imah randa mata ka panitia mikir we saeutik tah kitu punten bajangkeun ngawak mah tuh dina muludan mah bisa seuri karena hutang alhamdulillah penting muludan teh jiga kieu kade sing beuki bahaya ieu bahaya lamun jelema ayeuna geus mumul muludan da ieu mah lolobana wararegah asup ka masjid teh hoream nya ge diondang ngaji ayeuna mah kudu diakalan model kieu nya ge bari ngahuap bari nunutan lumayan we kadenge aya nu asup ngaji coba diulam abdi pernah ngulem pengajian di masjid di ditu ieu mah di Cileunyi diondang ka bapak-bapak nyieun ondangan nepi ka 100 dan nu datang teh alhamdulillah atuh ngan tiluan nu hiji napasna teh Senin Kemis nu hiji nyeri cangkeng nu hiji batuk wae
gitu bari tiluanana milih neangan tihang geus kitu we kompak babacaan teh naon bismikallahumma ahya wa bismika amut gitu atuh ka ditu nanti aing teh mapagahan karpet tah kitu da teh di mana paling nu getol teh ibu-ibu ieu nama pengajian teh sok da naon erek pamer emas itu Mas Rohim, Mas Rohman begitu bengar di urang mah matak simbang lah ulah hayang bantuan teh da emas lagi gede itu kita jadi urang mah deui heunya kitu ibu-ibu eleh ibu-ibu mah tuh ayeuna hampir di mana-mana ayeuna 4 bulanan ku ibu-ibu ayeuna mah bapak-bapak mah sarada ikut eleh ku Persib ieu mah aya ustad di Cicadas di Tamingpin burdah da mumul atuh da eleh ku Persib cek urang mah ngeusan jadi ustad teh atuh nepi ka eleh ku Persib ya Allah ya Rabbi da aya da jelema teh aya da da kopian teh nyengsol aduh tak eta ieu nu hese mah ya lah coba dah kumaha teh urang Sunda mah hese Nabi mah jalma pantes nuturkeuneun itu diantara mana Nabi mah taralat dikir Nabi mah matak dina salah sawios hadisna Nabi kan nyebutkeun ieu naumul alimi abdulun min ibadatil jahil sarena jalma nu berilmu leuwih alus daripada ibadahna jalma bodoh nu dimaksud lain apal talaran loba ieu jalma berilmu dirinya teh tapi pinter hatena tapi nu jago nu berilmu teh hatena lain sakadar otakna tapi jeung hatena maksudna kumaha hatena selalu zikir ka Gusti Allah jadi keur peureum ge Nabi mah hatena teh inget we ka Allah bahasana ge inget ieu cik ari inget pagawean naon inget pagawean naon hah kok ai inget teh emut ari emut pagawean naon rasa pagawean akal pagawean rasa pagawean akal mah mikir nya ari mikir kumaha rasana lieur tuh matak lamun jelema embung lieur tong boga otak kitu heuh tingalikeun di jalan tingali aya nu gelo da teu kabeuli sabun ge di manaeun sabun mah baju wae teu kabeuli tingalikeun nebikeun ka rata-rata apa tataranjang geuning nya aya ka tingali sedih henteu tuh apaleun ai dulurna mah ampura gaji aing malah anu ngajawab atuh kieu tak tingalikeun di jalan kunaon teh lain teu boga otak ngan otakna embung lieur tak kitu laras henteu tah sungkan kumuludan mah daek lieur jadi hidup mah kudu lillahi ta'ala onyon lain kudu lieur sia teu ka mana wae hirupna teh kudu lieur babari ya yang lieur mah kukurilingan di jalan ka mana wae sia mah jeung kudu lieur aing mah ampun nu tadi kudu tuturut muling cenah ngaji teh tuturut ulama ya lain tuturut muling tuluy bibir mah kudu zikir pan pidawuh Gusti wa may ya'su an dzikri rahman saha jalma anu berpaling tina zikir ka Gusti Allah ari zikir teh inget ari bahasa inget teh berarti karasa gitu ningali daun cau kikieuan ge asa pananganana nu melambai ka dieu teh kitu ngongkolak we jiga nu seuri we ngajak teu nu jomblo mah seuri eta teh saka aing ngabas nu kitu teh karasa dipeureumkeun kadeuleu dibeuntakeun karasa komo deui dibolototkeun nyangigir asa gigireun kitu kan nangkarak asa luhurun gitu bahasa ingat mah Pak bener gak? Tuh beda norek poligami seri panayeuna mah daripada loba zikir kalahkan nyanyi ayeuna mah keur mandi keur masak innallaha akrama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi hisalin
numutkeun jumhur ulama jumhur ulama gede ulama asli lain ulama bobodohan lain mah lolobana ulama cangkang kan lolobana ieu mah nu asli jeung ilmu-ilmuna jeung hate-hatena ulama teh bari jeung boga guru saur para ulama Gusti Allah ngamuliakeun Kangjeng Nabi ku 5 hal sugan nerap ieu mah hiji bil ismi ku jenenganana buktina mana Gusti Allah teu pernah nyebatkeun nami dina Quran ka Kangjeng Nabi beda jeung ketika Gusti Allah dadawu manggil ka Nabi nu sanes beda ka Kangjeng Nabi mah ya Rasulullah we tuh da Kangjeng Rasul ge ka bojona tara pernah nyebut nami ya Humairah we matak diturutan ku Ar-Rahman mah my love pahili jeung merak simut ya geuningan my love beb cenah geuningan teu sirika 10 menit sakali teh teleponan teh atuh budak ngora mah mung deukeut da jomblo ya Allah eleh we ku Rahman mah 10 menit sekali ditelepon teh ting mesra eta teh kitu ting ulah ka mana-mana da Kangjeng Nabi mah kitu ka bojo teh ya Humairah he yang kemerah-merahan tak kuduna teh kitu sabalikna bojona ge ka Kangjeng Rasul tara pernah nyebut nami ya Rasulullah gitu pojokna ge pan ai urang bapak majikan komo kira-kira kurang ieu mah kurang setoran bapak sia we jeung bapak maneh dari teu teh abil jismi ku jasadna Nabi Muhammad dimuliakeun ku Gusti Allah ngalangkungan jasadna kasep perlente Kangjeng Nabi urang apal sarerea jalmi nu pangkasepna teh saha Nabi Yusuf padahal pangkasep nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan bedana mana Nabi Yusuf mah aya fitnah Nabi Muhammad mah teh aya fitnah dijaga Nabi Muhammad Nabi Yusuf mah pan Nabi Siti Zulaikha teh pan bogoheun Nabi ka maksa kikituan ka Kangjeng Nabi mah teu aya padahal Kangjeng Nabi kisarua pangkasepna di barang alit keneh nu ngalamar ieu kolota nu ngalamar teh gitu timimiti gadis tapi karana pan ieu teh Siti Khadijah teh saha atuh gadis randa tamatak lamun rek nuturkeun jadi umat Nabi aya nuturkeun sunnah nu kudu diudag teh ridho Allah lain randa saha wae eta mah heeh matak di urang mah lobara ranjau kemaksiatan randa we otakna teh sia mah aduh Gusti karena randa we otak teh dia mah ngahaja ngarah nyaring udah teu aneh teh ngaji ku si Puput mah kieu ada tuluh hawana teh kitu tadi mana teu ngaji ku si Puput mah kitu tuluh hawana teh 2 seueur ka mulut kitu 3 teh pati ikhlas lila teh yang buru-buru ngeusan we awakna teh kitu beda jeung Gunung Anyar komo ku artis mah bari ganteng karario we curing dan utara ngaji ge hadir tuh ku artis mah dudud kitu kan we penting mah pinuh-pinuh katingali sugana kacatetkeun jadi mulu kitu hiji bil ismi ku jenenganana 2 bil jismi ku jasadna teu pernah ngulik pelet Nabi mah teu pernah ujug-ujug ngalalamar we pimitohaeun teh geus we jadi minantu urang geus we ka anak urang kitu pan beda jeung urang mah pan urang kolektor doa sultak suti kobil tuh digawean henteu atuh sakti henteu jomblo anger di urang mah kitu tas bewe pagede-gede aduh samarukna kumaha kitu tah nu ngabedakeun teh kolot baheula jeung santri ayeuna jeung jamaah ayeuna kolot baheula mah ieu tingalikeun rek thariqah mana wae rek ilmu mana wae jampe nama opat leuwih ti opat matak sararakti ge kolot baheula mah hiji ngurangan sare kitu tung ngurangan tuang kan urang mah dikir jahar jeung kopi beres dikir teh kudu tuluy dahar jeung kada kitu urang mah ka mana we bisaanya kana edan mah teret singkatan mah tuluy jarang gaul gitu kolot baheula matak mararatih jampe na teh ayu urang mah ngaji teh eureun di guru guru abdi mah sakti tanahna ge heuda guru ayu urang mah panu lega teh hutang lain leres
guru abdi mah pamajikanna ge opat ai maneh teu sapotong-potong acan kan kitu urang. Da beda ngalana jampe nama sarua tak kitu. Mata ngaji mah kudu tuturut guru ge lain tuturut muling di urang tuturut muling. Hiji Nabi mah dimuliakeun ku Allah jenenganana, dua Kangjeng Nabi Muhammad mah dimuliakeun teh jisimna jasadna, tilu Kangjeng Nabi mah dimuliakeun teh bil ikto ku paparina pamasihna ti Gusti. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad mah satu acan menta geus diijabah Kangjeng Nabi mah. Napikeun ka baheula kungsi aya sahabat, ya Rasul doakeun abdi hoyong beunghar, lamun geus beunghar abdi meureun jongjon ibadah teh. Dibere we ku Gusti teh da dua Rasul diijabah. Kitu. Napikeun ka ternakna teh jadi namahan loba geus kitu mah poho we ka masjid ge. Kitu. Jiga saha? Jiga urang lolobana. Oi muludan hayo ka masjid henteu tak eta loba ngaharamkeun kana muludan teh. Gitu di urang mah. Heungan salah di urang keneh, di urang mah pemikiranana masih keneh kitu mamawa bendera akhirna tingalikeun di batur mah. Lar supe budak leutik oge. Lar supe lain urang lemburna oge. Ayeuna mah aya gerakan kitu. Jadi geus teu mamawa oh ieu teh Persis, ieu teh Muhammadiyah, ieu teh Al Irsyad, ieu teh HTI henteu. Asal ngaranna masjid eta tempat sujud berarti nu bogana saha anu salat bukan lalakonna teh ngong we aya nu ngaji jol we aya nu salat keur ngaji keur kajian jol we anu salat Allahu Akbar jempe nu ngaji teh sabab nu bogana anu Gusti Allah. Tong amak atuh ibu da ngaji lempeng mah da moal kapake ieu mah. Ngaji di kieu jeung ieu teh menang mikir ieu kolaborasi. Kalau teh atuh Pak Haji. Begitu. Alhamdulillah dengan aya mama parakan muncak. Kerja geus ngahulang teh kumaha balik. Aduh ya Allah. Hapunten ka urang dieu bilih kagandengan. Di dieu mah saminggu 2 kali malam Salasa dikiraan khusus dikir ieu mah bisi aya nu bade ieu mah nawaran ieu mah menawarkan saja lamun malam Salasa di dieu ngajajar motor lain leasing ieu teh dikiraan di dieu teh malam Salasa teh yang bisi ka kuping dikirna rada aneh di dieu mah rada kumaha nya rada sumangat gitu naon sababna lamun dilagamkeun teh sok tuluh Bapak petak di dieu mah sok diragamkeun di dieu mah petak tara para rubuh dedengnya nanti ya tip para rubuh dedengnya nanti oh la ilaha illallah mimiti nama ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah di kancangan mah pan teu puguh dedengnya nanti jadi ullah lillah dedengnya aduh ya Allah kilo bil ato ku paparin. Nah jadi Kangjeng Nabi mah dimuliakeun ku Allah lewat can ngadua geus diijabah komo ngadu ngan Kangjeng Nabi mah sederhana we tingalikeun sederhana kasohor ti Kangjeng Nabi beunghar henteu numpang beunghar nama Nabi Sulaiman contohna ge sederhana we bumina ge di mana geuning sugan kadongengkeun Kangjeng Nabi boga loteng henteu pan urang mah nepi ka 3 tingkat pan tingkat pangluhur nama pan khusus we satwa dan fauna gitu. Nah aya ada jelema teh aya ada. Teh tadi nama mau datang dah moal. Pedah disepet we sumbing teh. Bener. Aduh ampura we da kumaha deui ya. Ai nu beunghar mah hiburanna teh hiling, geus hiling haling kan gitu. Ai urang mah nu susah hiburanna teh weuh deui nyepet nu boga duit gitu we geus. Apunten. Aduh ya Allah. Jadi teh kempelan di dieu teh alhamdulillah kempelan. Aya nu ti Bumi Harapan, aya nu ti Cileunyi, aya nu ti ti Cicadas, pada jeung Kapaksa. Beul. Gitu. Nu ti Ujung Beruk. Alhamdulillah halala di sadayana di Cilengra tuh. Jodoh heueuh arja. Mana oh saurang. Ah ngabe saurang.
Ada dibela cie. Berarti keur lepas setoran. Namun dibela. Kawas nu teu apal wae atuh apa wae kumaha. Ieu da kurang setor mah anggar di baeudak, boro-boro dibela. Tuh, lah. Eueuh bos catering eueuh naon kan nya. Urang oge di bageran ku pamajikan teh peda bulan mulut we, da loba nu ngondak. Loba nu maot nemeh saeulah saya teh. Petak batur innalillahi depan pengumuman di masjid kenehna mah alhamdulillah. Ya Allah. Engos ah. Dor pajarkeun ustad bangsa teh mah. Tuluy. Nu kaopat nabi mah dimulyakeun teh nyaeta ku hotokna dina hotokna dina kalepatanana. Maksudna kumaha nabi gaduh lepat teu ngan dina aya lagi lepatna teh maksudna pedah nabi ninggalkeun kautamaan. Jadi dosa dari beda jeung dosa urang. Ai urang mah dosa teh geus puguh nu diulahkeun ku Gusti Allah. Ari Kangjeng Nabi mah kupedah ninggalkeun kautamaan sakitu. Dan Nabi mah maksum. Tah eta teh kode lamun geus batuk kitu teh. Biasana tong lila teuing ngaji teh biasana. Jadi tuh diantapan Dimas. Anu terakhir birridho. Gusti Allah ngamulyakeun baginda Nabi teh birido kuridona. Maksudna kumaha lamun ceuk dina sarahna Gusti Allah nampi ridho. Gusti Allah nampi kana sedekahna Kangjeng, nampi kana fidyahna Kangjeng, nampi kana kurbanna Kangjeng. Pan pernah sababaraha kali Kangjeng Nabi nyodakohkeun domba geuning kangge saha geuning fungsi aya kotadah mun teu salah-salah sahijina teh. Nabi mah Nabi mah isar atuh, terang isar. Ngabelaan batur kajeun teh teuing anjeunna henteu eta isar. Geus dermawan Nabi mah nepi ka lebah dinya. Otak kudu ngomong kabeh, otak kudu bibir kudu hate kudu ikhlas, awak kudu capek, aing mah capek, tah ibung capek tong hirup. Da di dunya mah tempat capek, aing ngomong-ngomong kaungal jelema capek, dungal golodog, marukana nu ngadenge teh capek kitu. Da karek dehen lagi, wah moal balik sih mah tinggal sakedeung deui ngomong capek. Gitu. Tong nyomput aja cek da kapanggil. Beunang cek aing oge kumuludan mah kabeh. Harti maulid teh muludan lahir, sugan we urang sarerea sing jadi lahir deui jadi jelema nu bener. Da ayeuna mah karek cangkangna hungkul jelema teh. Da katingali kuno soleh mah walahu alam buat ting monyet katempona teh. Nya ke sorban panjang tuh tingalikeun janggot panjang. Bari jeung pamere teh ge. Can karuha, sok tingalikeun ka dieu heulanan. Lamun monyet ieu mah lamun monyet diasongan duit 5 juta jeung diasongan cau pilih mana? Nya, lamun aya monyet diasongan duit 5 juta jeung diasongan cau milih mana? Milih cau. Nya jadi ada mau ngomong. Si ibu nu kitu teh mah jeung amak sagala rupa. Pasti milih cau. Padahal lamun nyokot duit 5 juta rek sabaraha truk cau gitu. Tapan urang mah jiga monyet padahal kitu. Dibere ganjaran nu leuwih utama geura. Jiga muludan model kieu. Tau kalau milihna teh kitu mah. No, dia tuh beuy itu. Aduh, geus kado deui wae cenah tong lila teuing ngaji. Tapi ka segala ditajong gitu aja. Bingung. Nah, pemajikan Kang Rahman. Matak ieu boga gaji teh buru-buru bikeun ka pamajikan. Jadi kitu amak-amakan sia. Jadi urang sarerea teh kudu nuturkeun akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jauh-jauh ieu akhlak Nabi mah di antarana at'amahum minju. Kangjeng Nabi mah daek barang mere. Kangjeng Nabi mah gitu. Bahkan sakali mangsa mah anu dihuapan ge lain sakadar dipangiyeukeunna wungkul tapi dipanghuapankeun. Anu dihuapan teh jelema nu ngahina Nabi, nu moyokhan Nabi. Nini deui, tareh paeh deui. Teu cek beja mah bari jeung lolong deui, bari jeung Yahudi can Islam deui. Oh eta nya nu ngaran Muhammad kieu ku Nabi mah dianteur we. Nya urang mana atuh cenah mah ari Muhammad teh bari jeung dihuapan.
mun urang wah meureun tadi soblok udah gitu. Begitu Kangjeng Nabi tuluy wa amanahum min khauf di antara teh sifat Nabi dina Quran teu moal mungkin dituliskeun dina Quran lamun teu eueuh di nyontohanana sabab Nabi mah inna arsalnaka syahidan karek wa mubasyiran wa da'ian ilallah tuh jadi dai mah nomor kasabaraha hiji nomor kahiji nama syahidan kudu jadi saksi ngabuktikeun heula memeh tabligh akbar teh memeh ngajak batur teh dipraktekkeun heula ku nyalirana baginda Nabi mah kitu da ceramah mah gampang sabenerna mah kitu mah saya mah ilah hadrati wow saya ilah hadrati yang saya ceramah hah saya tawasul ilah hadrati yang saya ceramah jawab betul jangan salah. Di bang jawab tuh. Hese ilah hadrati hese ceramah. Hese ilah hadrati ieu. Hese ilah hadrati hese ceramah. Hese ceramah ieu gak kabati ka itu tadi mikir. Lebih kabaun oge. Sisi lain hese ceramah. Sabab butuh ilmu na. Mata kapung-kapung rek ngomong A, pas nyatana mah jadi B. Jadi tinggal heula oh belah dieu mah nundutan ya gitu jadi robah mengkol omongan teh oh belah dieu mah udud we belah dieu mah ngopi we belah dieu mah hees we kan beda ka hayang jelema teh anu hayang galak we anu hayang serius we anu hayang ngabodor we usum ngabodor cakakak bari jeung calangap bari beureup sumbeun tau sasaha kan gitu rupa-rupa pan eta teh aya ilmuna teh teu cukup 1 tahun 2 tahun diajar teh gitu tapi sisi lain beratnya ila hadratin nabiyil mustofa khususan ila hadrati abi khususan ila hadrati ummi kehadiran jadi kudu sampaikan ka karasa asa aya dihareup ka eta anu hesena matak batur mah keur ya nabi tapi kaleweh ieu teh batur mah pan urang mah henteu hare-hare we keur shalawatan ge bari udud teh doh gitu nya salawat urang mah malaweng kan ieu teh naon hadrohan kudu hadir aya deui terbangan teh ngapung si ieu na teh geus teh elingna naon eling ka Gusti pengkarana ka Gusti kitu inti nama ayeuna mah urang teh sejak muludan naon muludan teh ngahuap we hayo aing aja teh jauh-jauh kata kita suka ibu-ibu hukul ampun atau pas kalian pas kawam naon muludan teh memperemut karena kelahiran Kangjeng Nabi alasanana hiji urang cinta ka Kangjeng Nabi dari parentah ku Gusti pal yaprohu cek sawareh mupasir harti ayat di dinya teh nyaeta bersyukur karena kelahiran Kangjeng Nabi. Selanjutnya alasan tina kudu muludan teh aya silaturahmi gitu pan nu jarang pangihipan pernah ayeuna mah alhamdulillah atuh aya geus pernah pan ka dituna teh kinjem duit ge gitu aya teh era mah sakali deui urang kudu daek ngaji lain dia mau usum istighosahan aya usum dikiran aya usum jarah aya usum ngaji eueuh juga saha teh ayalah jelema na teh lah ayalah urang celengkrang lah ngaji ya moal balik ibadahna kita di barengan ngaji kan teh kudu ngaji